Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Fasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar, Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil. Wa qala aidan, sayati zamanun ala ummati himmatuhum butunuhum wa syarafahum amwalahum. Shadaqallahul adzim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram, pengatur waktu, penata acara yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kakanda guru saya, kesepuhan kita Syekhul Mukarram, keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Umar, Ibu Hajah Siti Rokayah, para alimil ulama, para kiai yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kakanda tercinta Kiai Haji Didih dari Sukabumi yang aslinya dari Bandung. Mungkin kaleresan gaduh sarangka na di Sukabumi. Hei bedog maulah jauh jeung sarangka. Bisi kuda kadek teu pararuguh. Alhamdulillah tiasa pendak wasilah undangan bantena oge wasilah undangan CS berat simkuring terang ibu CS clean service CS kuring haki dua kali ke Cikampek ka bumi simkuring. Alhamdulillah hakikat izin Allah simkuring tiasa nyumponan undangan anak. Mudah-mudahan keluarga besar putra turunan ti almarhum masih diparanjangkan yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Doakeun para ulama, para kiai sing diparanjangkan yuswana, tambah-tambah sehat wal afiat, tambah-tambah berkah ilmuna, tambah-tambah milik rizkina, tambah-tambah istrina. Kunaon ini geus calangap rek amin teu jadi kunaon? Menira ruas. Bapak-bapak setuju? Setuju. Ibu-ibu? Ya biasa we teh kudu malototan atuh. Kan doa anu terakhir ulah wakan nu penting para ulama, para kiai panjang yuswa, sehat wal afiat, berkah ilmu, berkah rezekina, dipaparinan turunan anu saleh tur salehah, anu tiasa neraskeun perjuangan-perjuanganna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus qori kita yang barusan sudah meninggalkan arena Samarga sareng simkuring anjeunna ti Tasik, Kiai Haji Mukmin Mubarak
Ari Asep Mubarok. Jadi kolot teh salah merengaran Mubarok, orang yang diberkahkan. Dihartoskeun deui ku urang Karawang Mubarok jelema nu sok meunang berkat gitu. Tak kuring mah eueuh ti mana-mana mun teu mawa kardus asa teu geunah. Kudu bebeunangan ya balik di mana-mana teh. Ya bege alhamdulillah sim kuring pas sumping bener riweuh tadi di dapur. Sep Mubarok datang cenah buru nareangan kardus tadi nyariosna kitu. Ya meunang jang ngawadahan kue, cau, sugan ieu mah sugan. Berkat eta teh pan ngaranna. Ya saur kasepuhan teh teuing teu rumasa si Asep mah bisa we sawios teu rumaos mah sawios abdi mah ngemutan. Oh, ya kumaha atuh. Sawios Kang Haji sawios sapunten. Bohong. Tong dianggap euy. Kalepasan wae ngomong teh lah. Geus kapalang Apal tos dibeungkeutan ieu. Doakan kurang sadayana kori kita yang barusan mau meluncur lagi ke Cilegon, Pandeglang. Sesim kuring ge wengi eueuh ti Balaraja, Banten, dugi ka Cikampek ka Bumi jam 3 Janari. Teu bisa sare Bu, tanggung subuh, tos subuh dugi sek ngalenyap menang 2 jam mah. Geus digubrak-gubrak deui ku asisten pribadi. Si Wajid di mah. Da kuring mah ka bojo nyebutnya si Wajid we gitu tah. Apun bojo dipanggil ku abdi Wajid ka dieu. Mimiti nama calangap molototan memang neng kadaharan cenah. Nya neng Wajid teh katuangan tapi legit, neng ge legit. Dikitukeun teh karakseri. Bari ngajawab bade aya naon dodol ka kuring. Panteungeunah disebut dodol mah da hideung dodol mah. Hancurlah hatiku. Ya surpun bojo nya teh hideung ge hideung Cikopi cenah kitu. Dipeser di parapatan cenah. Sawios hideung tapi hideung ge nyari kana soca mantak kokolebatan cenah kitu. Atuh geletuk kuring teh pingsan 2 detik. Hanya tong lila teuing pingsan mah. Teu Ibu. Sawios kuring ceramah ge sawios. Ya itu heureuy teh sok ateul bibir teh teh da. Ay zaman ayeuna mah dibere ceramah serius pan aya betah sarare. Kiraku kuring jauh-jauh mamatahan nu sare. Aya nu teu betah alasan kiih. Pedah serius, euceuk ka mana ki heula. Teu balik. Meureunnan di WC-na dileg-leg jurig sugan. Kapalang kesel lain kan kitu tah. Nyatong nyalahkeun kuring, salahkeun mah si Haki we. Da si Haki nu ngondangna. Jelema kieu diondang atuh keun bae berkah. Bu. Doakeun para kiai para ulama sing diparanjangkeun yuswana amin. Aparatur pemerintah setempat nu sami kusim kuring dipihormat palurahna aya. Lah? Oh nuju di perjalanan. Hanya teh jalan ka mana? Puna ke di jalan menuju jalan mana we teh mah bebasnya kumaha lurah we teh mah. Urang doakeun ku urang para pemimpin urang TRT nepi ka presidenna wakil rakyatna mudah-mudahan sing jadi pemimpin nu amanah amin. Sing jadi pemimpin anu saroleh bahkan kabeh dituna doakeun para pemimpin anu notabene ngaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing mampu menteladani akhlak kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu nepi ka kiwari can aya nu bisa nurutan saurang oge. Ya kumulia-muliana akhlak Rasul. Lain jalmi wae anu ngagungkeun ngamuliakeun Allah langsung ngamuliakeun akhlakna Kangjeng Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Begitu agung akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku Syekh Ja'far Al-Barjanji mah diabadikeun pan akhlak Rasul teh geuning. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Oh tara maraca barjanji juga di dia mah. Anti juga. Geuning caricing teu ngajawab ibu-ibu. Salli alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu.
yasifuna lahu wa yarqa'u sawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratil sariyah wa yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maradahum wa yusayyi'u janaijahum wa la yahqiru faqiran adqa'ahu al-faqru wa ashwa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Diabadikan ku Syekh Ja'far, Rasul pemimpin besar. Kebesaran Rasulullah tidak membuat Rasulullah sombong. Kebesaran Rasulullah tidak membuat Rasulullah menjadi orang yang lupa Allah. Tidak menjadi Rasulullah sebagai orang yang tidak punya rasa malu. Justru dengan kebesarannya didukung dengan akhlak-akhlak mulianya Rasulullah. Apa akhlak mulia Rasulullah? Benteng pertamanya syadidal haya. Rasul mah seueur ka isin. Ai urang mah lain eueuh ka era. Leres. Rasul itu pemimpin besar, Bu. Mau disandingkan dengan siapa Rasulullah? Mau disandingkan dengan 124.000 nabi, nabinya Allah seluruh, disandingkan dengan Rasul, Rasul yang unggul. Disandang gelal oleh Rasulullah Sayyidil Anbiya, penghulunya seluruh para nabi. Mau disandingkan dengan 313 Rasulnya Allah, tetap unggul Rasulullah Sayyidil Mursalin, disandang gelal oleh beliau. Tong tanggung sadayana makhluk Allah, sandingkan sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap unggul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil makhluqat, pemimpin sakabeh makhluk Allah. Pantas saur Syekh Jainuddin, Muhammad itu nama bukan yang sembarangan. Mim ha mim dal, Muhammad mimna nu kahiji maujudul khalaik bisababi, ayatna sakabeh makhluk sabab Allah ngayakeun Rasulullah. Hakna Muhammad hayatul khalaik bisababi, hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Rasulullah. Mimna nu tengah mautul khalaik bisababi, matinya seluruh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Rasulullah. Dalna Muhammad duhulul khalaik ilal jannah bisababi, masukna hamba Allah ka surga sabab Allah miwarang Rasul nu lebet tipayun ka surga. Mudah-mudahan kita di belakangnya, amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Rasulullah manusia luar biasa. Ek disebut presiden, presidenna presiden. Ek disebut jenderal, jenderalna jenderal. Rasulullah mah ek disebut panglima perang, puluhan kali perang. Rasulullah selalu memimpin perang paling depan. Gak sedikit darah bercucuran dari dahi, giginya rontok. Kenapa? Kena sabetan tombak musuh. Karena Rasul kalau memimpin perang selalu paling depan. Inilah jenderal sejati. Beda jeung zaman ayeuna kopral titah perang, jenderal di hotel. Lain di Indonesia, lain Amerika karar itu. Indonesia mah moal aya, mulai anu ngaku. Ini hebatnya Rasulullah. Makanya panglima perang sejati Rasulullah. Mau disebut wakil rakyat, satu-satunya wakil rakyat sejati hanyalah Rasulullah, yang selalu mengedepankan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadinya. Kajen teuing aing lapar, nu penting rakyat seubeuh. Itulah Rasulullah. Aya deui nu kitu. Aya deui nu kitu. Aya deui nu kitu. Atuh kunaon diparilih? Aya Asep, henteu awan sadayana. Leres. Mudah-mudahan pemimpin orang nu dipilih ke orang sing saroleh. Amin. Nya beda kadang-kadang kaayana jeung zaman ayeuna memehang jadi pemimpin sok ngadeuketan heula nu mara riskin. Memehang jadi wakil rakyat sok ngadeuketan heula nu malarat. Ngawur janji ka ditu ka dieu bakal nyaah ka wong cilik. Geus nyong celok di luhur ti balik jadi wong licik. Nges diuk di kursi goyang make dasi papanjang-panjang tiap tahun ngedukan duit sidang. Kena ku paribasa nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh, nu lapar-malapar. Jawa Barat, Jawa Timur, nu malarat tetap malarat, di laluhur mungkin makmur gitu. Listrik, neon-neon, tai kuda di kadutan. Ibu ngartos sami. Kapalang liwat we eta mah. Listrik, neon-neon, tai kuda di kadutan. Rakyat leutik kalaparan teu naon-naon. Nu penting beuteung abah di laluhur ngagerendutan. Teu kitu sadayana. Aya nu jujur, nu saroleh ge seueur. Ngan biasana itos lumpat dugi ka masyarakat di bawah dihandap, upami aya kaawonan oknum pejabat wakil rakyat sok dicap awon sadayana. Hawa atos teu kengeng kitu. Jadilah rakyat yang soleh.
Kumaha rakyat nu soleh ngaduakeun indung bapa urang nu keur mararengpin di luhur bisi anu keur mengkol tina aturan Allah, buru-buru sing berenang hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadan ya Allah wa iyyakum. Hapunten Kang Haki bade mesen ieu cai teh haneut nya. Cai teh haneut tong nganggo gula titik segede kalapa. Buru da titikna gede teh nya. Cai teh haneut tong nganggo gula. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadan ya Allah wa iyyakum. Mangga teu payun pangluhung kalbu kajembaran manah puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun kana Maha Suci. Pujian jadi panghias rasa urang sanggakeun kana Maha Kawasa wireng ditiswanci mustari ninggang mangsan dulugina. Takdir teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar, jauh di jugjug anggang ti Karawang di teang. Ngalet ngengking pandalet ngembat-ngembat nyatang pindang. Ngariung mumpulung bongkok ngaronyok jeung ibu-ibu nu mararontok bedarara noktur marake androk. Ngan kuring pesan ka istri nu mararontok ulah sok nekat-nekat mamage calana pondok bisi katilu ngagenok sigede batok kana turu jadi leklok kana cangkeng ngadadak incok jeung Asep Mubarok sok aya ngarontok. Nah jadi ngaco atuh ieu teh ceramah teh. Ah kumaha we lah. Nu penting mah jadi duit. Enggak cicing ge meuni teu ngadukung ih. Ai keur kieu mah rapih alhamdulillah. Kuring mah yakin urang mana itu orang dago. Urang dago mangis biasa nutupan aurat alhamdulillah. Nu biasa mah. Oh meuni pede ta si Ocah. Nu can biasa sing aya hikmah uih rajaban ayeuna sing bisa nutupan aurat amin. An goreng pesen di mana tos nganggo busana tong kajebak tingku tontonan ayeuna seueur tontonan jadi tuntunan. Laras henteu? Gara-gara loba ting TV umat Islam loba katipu. Leheng nu positifna diturutan, nu negatifna diturutan. Ya tapi kan Asep ayeuna seueur sinetron religi ngan urangna nu teu sadar. Nu kuduna magrib nepi ka isya dipake ngaji, dipake belajar makhraj huruf, dipake belajar tareh, belajar tauhid, belajar wiridan, belajar ngadoa, dipake maca Quran, dipake nungguan si TB. Tapi kan religi, iya religi nepi ka budakna ge mungeun ngaji da nyaah eta si TB hanca. Nah beres lalajo sinetron si TB eta budak jadi apal maca Quran. Jawab atuh kunaon diantep. Iya pinterna Yahudi gitu ngancurkan Islam secara halus ngahaja iya kan religi kos nu ngomong nama religi tapi budak jadi nempukeun film wae. Nah beres nonton sinetron eta budak jadi apal salat sah salat, eta budak jadi apal doa di mana keur wudu, ngumbah panakan keur wudu naon doana, ngumbah pamenteuk keur wudu kumaha doana, jadi apalin budak saberesna ningali Islam KTP tuh. Gara-gara nonton Islam KTP, loba Islam KTP na wungkul aya mah. Aya anak haji teu nyaho fardu wudu acan. Ngeri di Cikampek. Tah we pandunguan sinetron. Jeung inungna parabot remote na ge. Da inungna masih amiranya ah. Jadi henteu kawinna kasih rezeki eta teh. Katingaleun wae da. Tapi si Prabu nangis bager aya namanya. Geuning eta ustad apal, ya mah ustad gaul. Ya Allah ya Rabbana, ai ka budak kos nu nya nitah ngaji popolotot. Punten ibu bapak, Karawang kasar bahasana sawios. Karawang mada panas, kondisina mantap pangaruh, bahasana kasar, sawios kasar. Kuring ada makhluk kasar sanes makhluk halus. Bo eka budak molotot nitah ngaji kos nu nya ngaji magrib hari indungna nyanyakel remote anu pantas mami warangaos kamurang kali makna nya pengkur neng Quran neng di mana di kamar mah canak bager ka dieu mamah tos nyepeng ieu Quran nu mama duit ka mana wengi kamari duit ka dieu mah baca ti awal bisi hilap tajwid makhrajna sok ku mamah di Bandungan dilereskeun ayeuna sae ibu kitu henteu kana alusnya ho dipigawe henteu ieu pisebeuleunan teh ya kabudak manitah ngaji indungna mah nongton TV bapak nanya kitu deui kana rutinan teu beuki bener Pak pengajian minggonan bapak-bapak hese
mun disamper pangaosan alasan nyeri sampean teu cara aya hiburan jauh ge kukurusukan. Benar teu? Komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola corengcang tiluan ge ejeng tihang tuh berarti duaan di jero. Untung aya tihang hiji. Tak wayana kasepuhan Kang Haji upami direhab mungkin ieu masjid aya nama ngadamel masjid kedah paseueur-seueur tihang dilebet nya ameh katinggalina rempeg wae. Ih di dago mah hebat masjid teh lohor asar maghrib isya subuh penuh. Kang nuhun. Jazakallah. Hatur nuhun Kang. Hatur nuhun. Sanes tah dibuka lah. Sok. Mangga. Oh mali dia Kang. Suka tarik maturan di dia. Aing sieun sorangan ya. Nguping adan di urang mah susah. Beda jeung adan di Mekah, rasanu adan di Mekah mah nganggo semprani kitu jalmi teh kaserdot lalu batan ka jero masjid. Sieun tinggalan berjamaah. Allahu akbar Allahu akbar. Ti hotel, ti maktab, ti sualana, ti grubuk lalu umpatan ka jero masjid sieun tinggalan berjamaah. Asup ka masjid geus rarebeh jemaah haji teh. Dan ningali Ka'bah di hareup. Anu ceurik wae aya. Batur mah geus patihangan. Mulai salat mewek wae. Sedih itu Ka'bah. Heueuh Ka'bah ceuk saha lain. Aing kaganggu. Aki-aki ceurik wae gigireun. Allahu akbar. Di Bandungan ceurik wae irhaba bacaanana ya. Nepi ka beresna tahiyat assalamu kuring nanya bapak mah hebat salat ceurik wae. Kumaha si Pak carana salat hayang bisa ceurik cara bapak? Yang haji kumaha bapak teu ceurik ya salat nempo batur tempo belah ditu careurik pira ku bapak henteu. Gegeran. Sugan teh ceurik inget kana dosa gegeran. Cek kuring alus Pak alus batur ceurik bapak ceurik daripada batur ceurik bapak sesirian sorangan yang dicekek askar di dieu. Nikmat eta ibadah. Masuk masjid nguping adan nyetrum kana hate nyedot ka jamaah lalumpatan lebet ka masjid tos nguping suara imam song wa tadilu song sufufakum fa inna taswiyatu safi min tamamis shalah. Luruskan saf barisan berjamaah, luruskan berjamaah. Allahu akbar. Bilal milu ngagoak Allahu akbar. Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat nuturkeunana bari eta imam beres Fatihah maca Yasin deui. Oh da tereuwas di ditu mah henteu. Di Cikampek mah rareuwasan di Karawang. Imam salat maghrib maca Yasin, calangap makmum Yasin. Oh ieu mah loba lila diuk darariuk heula. Di ditu mah nikmat nu can nasib sing nasib sadayana amin. Ya Allah ya Rabbal sing narasib bisa ibadah haji tiasa ziarah ka makbarah Rasulullah amin. Ya Allah ya Rabbal dibibita ku nabi man zaroni ba'da wafati fa ka'annama zaroni fi hayati. Sing sajal manu ziarah ka kaula sabada kaula wafat maka eta sarua jeung ziarah ka kaula waktu kaula hirup. Berarti orang ke Mekah ke Madinah lain jadi tamu Allah wungkul tapi sekaligus menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2008 sim kuring babarengan sareng pun lanjut Kang Haji Didih alhamdulillah. Tukang heureuy we di ditu. Untung we jeung Kang Haji Didih teh. Jadi bagian ngabebenah jalan udah jangkung mana mah badag diseredane batur gitu. Kuring leutik hanapeun kelekna we kuring maki. Jadi
Ke 2014 bareng deui kuring insyaallah. Alhamdulillah. Anu can nasib sing nararasibnya binya. Yen teu acan Bapak hoyong nasib enggal ka Mekah. Hoyong tiasa enggal-enggal ka Mekah. Dibere resep ku kuring ek diamalkeun moal. Mulai wengi ayeuna ba'da magrib sing rajin maca surat Yasinnya. Surat Waqiah, Tabarok, surat Al-Hajj, terus nu kalima baca surat nu dina bupet. Surat sawah, surat kebon, surat sertifikat, surat tanah, baca sing rajin eta. Wiridna nu pondok, jual tong, jual tong, jual tong, jual tong, jual tong, jual. Jadilah kapalang. Riweuh tah. Jadi balik malalikir, balik rajaban aing naon jualeun atuh. Sing rajin nyuhunkeun izin ka Gusti dan nu gaduh Mekah gaduh Madinah teh Allah atuh suhunkeun ka nu gaduhna. Da Allah mah disuhunkeunnan ku urang teu boseneun, kalakah nang tangan resepeun Allah mah dipenta ku urang, justru tibalik nu bosen menta teh urang. Wirid mah wirid numpuk tiap kiai dipentan ijazah wiridna dibaca mah henteu. Paling banter ge sabulan ka dituna eureun we. Nyalahkeun we ka kiai, salah kiai mah mere wirid teh meni karasana. Cuk kiai teu make uyah meureunan. Ya, anu bosenan mah ai Allah mah teu bosen disuhunkeun ku urang-urangna nu sok bosen kadang-kadang. Sok sing rajin ngasah doa kunaon ku rajin dibaca disuhunkeun tiap ba'da salat. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain fi hadhihi sanah bi qudratika ya qadir ya aziz rahmna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah rizkian abdi izinan abdi sing tiasa ka haramain Mekah Madinah dina taun ieu Gusti kalawan izin Gusti iradah Gusti kudrah Gusti berangkatkeun abdi teu saalit jalmi liuk eueuh ragap teu aya dahar isuk teu sore seueur nu tos tiasa ngalaksanakeun ibadah haji rezekina ti mana wae ku Allah didatangkeun. Tapi teu saeutik jalma anu melimpah ruah di mana-mana usaha maju duit miliaran diajak ku tatangga ka Mekah engke bae Ajroil ngajemput manten. Leres izin Allah nu kaceda mahalna suhunkeun tiap waktos izin ka Allah hoyong tiasa ibadah haji tiasa ziarah ka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah Al Munawwarah. Amin. Ya Allah ya Rabbal eta akhlak Rasul mah hebatnya. Ya Allah ya Rabbana syadidal haya seueur kais ai urang mah teu aya kitu. Nu kadua tawadu Rasulullah mah rendah diri handap asor ari urang mah sombong gitu. Aya angkuh urang mah sok nyelap ena hate teh angkuh. Panyakit eta teh. Pantas doa hese diijabah. Salat teu ditarima. Nah sababna dina hate aya angkuh nyelap. Eta panyawat dina hate piceunan ti ayeuna ibu AIDS, Pak. AIDS. Penyakit yang berbahaya eta AIDS. Cek urang Jakarta AIDS penyakit kelamin yang mematikan. Cek Asep Mubarok AIDS penyakit hati yang mematikan iman. AIDS akna angkuh nyelap. Angkuh ku ilmu jadi asa aing pang pinterna ka batur nganggap enteng punten masing-masing punya kekurangan leres. Harus mampu saling memberi saling menerima. Angkuh bijil tina jabatan jadi asa aing pangluhurna meuni teu wau jeung rakyat nu dihandap sadar punten moal nyongcolok di luhur upami teu dianterkeun ku nu handap. Matak sadar di mana keur di luhur sing inget ka nu dihandap. Dan nu dihandap mah eungapeun kunaon ya teh curigaan wae. Ha iya atuh nu dihandap mah eungap. Urang mah nguping minyak tanah naik, harga sembako naik, beas naik, nu di luhur. Da si panjang-panjang tiap tahun ngadekan duit sidang gajihna galelede. Laras henteu? Urang mah pan pangaruhna ka urang-urang kene. Laras henteu? Mudah-mudahan sing berkah Indonesia teh. Ulah ditegoran wae ku Allah gara-gara seueur jalmi tos poho ka Allah ninggalkeun aturan Allah ngalanggar aturan Allah musibah teliren-liren. Mudah-mudahan ku ayana rajaban ku ayana peringatan haul salah seorang ulama insyaallah diberkahkeun ya Bandung Jawa Barat Indonesia aya keberkahanana. Naon sababna Allah tos ngajanjikeun wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah moal ngancurkeun moal nurunkeun adab ka hiji negara lamun eta negara masih kana jelema nu maraca istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ku istighfar tadi sing jadi wasilah, sing jadi jembatan, jadi tawassul harapan orang ditampi ku Allah, orang dijauhkan tina siksa na Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal
jadi ngaco jauh tinggi nya. Ya pokoknya mah kitu lah angkuh piceun tapanya kita teh iri panasan ku milik batur. Panasan mah ku ibadah cakep ibu pak. Akang bade ka mana? Bade berjamaah. Jadi panas. Daguan atuh abdi bade ngiring. Saya gitu pak. Aya nu kitu di dieu. Kadang-kadang dibalik di Cikampek mah Kang ka mana? Lohor berjamaah. Nitipnya, nitip. Aya lohor nitip. Sudah seseuna panasan ku dunia urang mah pan tatangga ke beli motor lebih halus muriang urang mah. Isugna tatangga ke beli carry pingsan. Bawa ka rumah sakit dilongok nu ngalongokna tukang ngagosip deui. Ngagosip hareupeun nu gering. Ece tatangga ece nu kamari teh salakina meuli carry geuning nya aya nama ganti Innova meuni alus teh paeh langsung. Nah asa ku gampang paeh teh. Eta teh penyakit bahaya, eta teh panasan tah. Nu katilu AIDS, dekna dendam, piceun. Moal beres ngabangun hiji negara lamun dieusian ku jalma-jalma nu darah rendam. Leres? Leres henteu? Bermasyarakat moal beres di desa, di kampung urang, di KRT-an urang, lamun masyarakat teh tadekeun kompak. Nyimpen dendam, moal beres. Sedangkan Allah, Rasulna besmi warang ka urang ngahiji, babarengan, islah. Watasimu bahkan kudu ngahiji di jalan Allah. Rasul make ngagambarkeun Islam satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh. Leres. Tingali awak. Sama satu sama lain saling merasakan. Tetangga menang musibah milu sedih ta eta jalma iman. Tetangga menang kabungah milu bu. Gusti mudah-mudahan abdi kengeng berkahna. Tetangga ka musibahan Gusti paparinan kasobaran eta tetanggi abdi. Kedahna kitu. Urang mah lain tetangga senang. Lah muja si eta mah. Fitnah. Tetangga cilaka lebok. Aya nu kitu di dia. Anu make tiung mana? Urang cekek sakalian ayeuna. Sugana leukit panyakitna ta leungit. Tingali awak, tingali kompak sok awak tingali. Titajong indung suku nu ngagoak saha. Leres. Padahal jaraknya jauh. Indung suku dihanap lambai di luhur. Duk. Jaraknya jauh kan. Melewati tebing. Nu kudu rek ngagoak mah tuur heula atuh. Rada deukeut tatangga jeung indung suku. Hebat ieu lambai. Cek leungeun ayeuna nu wir. Jok bibir leungeun itu tulungan dihanap tatangga dulur urang cilaka getihan leungeun turun dipencetan ku leungeun dibersihan getina hebat ieu leungeun irung teu milu babantu tapi simpati milu nyengir ngariut nahan ka nyeri leres soca simpati ceri cepil nepi ka beureum huntu nepi ka gegereget teu kuat nahan ka nyeri ngegigil nu teu disangka bujur. Dibawa ka dukun patah tulang dibenerkeun teu kuat nahan ka nyeri meni prat-pret prot gogoakan simpati na eta bujur gogoakan kompak aya nu mah hiwal eta mah tara pipilueun ngarengkol we ih teuing si eta mah cuek ih licik si eta mah tara pipilueun leungeun mah babantu irung nyengir bujur prat-pret prot si eta mah molor ih teuing si eta mah eta teh jelema licik kumaha licik manehna mah giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea make kudu dibantuan aya di dia nu kitu aya eta geus aya deui wae ih di dia mah komplit mudah-mudahan menang hikmah balik kerajaban nu tadina teu kompak jadi kompak sauyunan daek silaturahmi amin ya Allah ya Rabbal aid esnya serakah terlalu mencintai dunia sampai lupa akhirat seueur jalmi nu kitu ngorbankan ibadah ngudag-udag dunia pangkat jabatan leres era disinirna qasidah subuh
kesiangan duhur, kerepotan asar, di perjalanan maghrib, kecapean isya, ketiduran. Ayana qasidah naon judulna? Eta qasidah judulna bebeakan. Teu dilaksanakeun sama sakali. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan ngariung mumpulung bongkok ngarojok urang dina ieu tempat sing janten amal-amal soleh kanggo urang sadayana. Rahmat salam kalujengan tetap dilungsurkeun ka junjungan alam pangjong colangna Rasul pinunjul Nabi nu gumati nu jauh di mata namun selalu dekat di hati kita, habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka para keluarga, para sahabat, para tabiin, atba'ut tabiin, ka para ulama-ulama salihin, katut ka para pengikutna khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kaeng syafaatul ujmana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di samping haul keluarga besar di dieu hoyong ngagungkeun Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Mudah-mudahan singkaing kaberkahanana, amin. Yuk urang emut-emut deui naon Asep tentang Isra Mi'raj. Sim kuring moal ngabahas sebab musabab Isra Mi'raj. Sabab nu apal sabab iwal tinu ngadamel sabab nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Ngantina kejadian Isra Mi'raj seueur hikmahna. Naon hikmahna Asep? Nu kahiji, hikmah Isra Mi'raj adalah quwwatul aqidah, ada kekuatan akidah. Orang yang yakin percaya Isra Mi'raj terjadi insyaallah akan semakin kuat akidahnya. Karena tanpa iman anu kuat, tanpa ma'rifat anu beres, tanpa tauhid anu bener, jelema moal percaya karena kejadian Isra Mi'raj. Sebab Isra Mi'raj kejadian yang sangat luar biasa, khariqul adat, mukjizat. Ngeteka hartos ku akal. Sementara orang kudu menyadari, orang sebagai umat Islam dikasih modal oleh Allah dua daya, daya fikir, daya zikir, akal, iman, logika dan ma'rifat. Beda jeung kafir, ai kafir mah hiji modalna, daya pikir wungkul, logika, akal wungkul, tapi iman teu aya. Wajar Abu Jahal teu percaya kana Isra Mi'raj Nabi, wajar sabab eta jelema teu aya imanan. Tak jelema anu teu percaya kana Isra Mi'raj Kangjeng Nabi ka Abi Jahlin sarua jeung Abu Jahal. Alim dicap Abu Jahal leres, siapkeun akidah anu mantap kanggo narima eta kejadian luar biasa. Makanya dua modal fungsikeun diri heula masing-masing, daya fikir akal, daya zikir iman. Contoh akal, sok urang hirupkeun akal ayeuna. Di Cikampek Karawang aya sungai gede namina Citarum. Isuk-isuk Asep Mubarok ka Citarum. Di sisi Citarum aya truk tronton. Asep Mubarok uwih deui ka bumina. Lohor ka Citarum deui, aya barang berangkat ka sungai Citarum. Eta Asep Mubarok rewas sabab truk tos pindah tempat bisa ngaliwatan Citarum, padahal eta Citarumna lega gede jero cai nage keur banjir, tapi eta truk bisa pindah tempat ngaliwatan Citarum. Biasa luar biasa, biasa luar biasa, biasa luar biasa, biasa nama ke luar biasa. Akal hirupkeun akal. Apa sebabnya? Biasa, sebab di kaler aya jembatan. Astagfirullah, ya akalna kamarana ieu teh. Atuh ku akal heula udah. Ulah ngabayangkeun trukna luncat ngajol. Ih, amit-amit. Biasa, apa sebabnya? Kos nutara ningali wae truk mentas jembatan. Ameng ka Karawang. Hiji akal, logika, nyambung, ngerti, biasa, sebab pakai jembatan. Ayeuna daya dikir, iman, dites. Kapungkur Moses. Yahudi bilang Moses, umat Islam bilang Musa. Waktu dikejar-kejar Raja Ramses, terang Raja Ramses, adina kejo Rames. Oh si Firaun tah, kudu dirames eta mah gitu tah. Waktu Nabi Musa diudag-udag ku Firaun ka pojok ka Lautan Merah. Bingung Nabi Musa, lari ke depan Lautan Merah membentang, balik lagi ke belakang Firaun siap ngabunuh. Bingung Nabi Musa rek nyalametkeun diri ku macarana, rek mentas daya jembatan. Bade ngadamel heula pugucan anu dagang semen harita. Munajat ka Allah, ya Rabb,
tulungan abdi salamatkeun tina udagan Firaun. Maka Allah miwarang ka Nabi Musa, idrib bi'asokal bahra, he Musa tenggel eta lautan merah ku tongkat anjeun. Maka diayunkeun tongkat Nabi Musa, beletak ditenggelkeun kana lautan merah, berai belah jadi jalan membentang. Nabi Musa mampu menyeberangi lautan merah tanpa pakai jembatan, lolos dari kejaran Firaun, mampu mentas lautan merah teu make jembatan. Biasa luar biasa, biasa luar biasa, luar naon sababna? Izin Gusti, nu ngajawab izin Allah, nu ngajawab kekuasaan Allah, nu ngajawab ilmu na Allah, nu ngajawab irodah na Allah, berarti eta iman anu ngajawab. Da cek akal mah, nah sababna luar biasa, nya aneh, cek akal aneh, da teu masuk kana akal. Piraku teh jembatan bisa mentas, lamun ngajawab aneh masih kena bisa dihujah. Nah sababna aneh, nya ajaib. Teu aya jembatan bisa mentas, masih bisa dihujah. Nah sababna ajaib, nya luar biasa. Atuh balik deui ka dinya meureunnan. Masih bisa dihujah, tapi lamun langsung gak jawab ku daya zikir. Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa jembatan, biasa luar biasa, luar biasa. Apa saja, itulah kekuasaan Allah, itulah irodahna Allah. Sahanu wani ngahujah karena kekuasaan Allah. Jangankan menyeberangkan Nabi Musa di lautan merah, Allah yang ngaragrageun langit ayeuna keneh gampileun. Laras Allah nu ngatur sagalana. Bahkan berenang hayang nama buru-buru ngancurkeun Indonesia. Geus loba ting jelema daroraka sararombong ka Allah. Leres ditungtut we Merapi ngabeledag, Semeru empot-empotan, Dieng ngabeledag gitu we nungtut. Anu sabab loba keneh jelema anu istighfar ka Allah, loba keneh jelema anu daek ngararaji, loba keneh jelema anu daek maca Quran, loba keneh jelema anu daek tolab ilmu, daek ngagungkeun Allah jeung Rasulna kumuludan jeung rajaban. Masih keneh we urang dina teh dijaga diraksa. Alhamdulillah. Komo lamun tos aya model nu karari. Tenu dzikir, tenu istighfar tos hancur sekaligus. Makana untung aya pangaosan teh alhamdulillah. Aya nu nyamper teh kedah bingah ibu, ece aya rutinan ya minggonan pangaosan. Mangga ece antosan abdi ngiring. Ya mah lain anu nyamper teh, njung we nyai teh heula ece mah rarieut. Kumaha mun jadi rieut beneran coba. Aya we alasanna teh. Ya Allah, ya pan pagawean can beres. Ayo we macam-macam. Engke cuma minggu hareup tenepi ka minggu hareup isukna ngagoler pan. Tu pan Ajrail mah datang teu bebeja heula. Leres teu? Ngabongohan. Nah tu urang kunaon loba lalawora teu deuk ibadah ka Allah. Tapan loba jelema katenangan teuing naekan kendaraan made in Jepang. Nepi ka hilap kana kendaraan made in DKM. Naon? Pasaran? Nah eta teh pasaran teh kendaraan urang terakhir. Pasaran teh kategori kendaraan paling seram di dunia. Serem kitu asep pasaran serem, buktina nu hirup teu harayangeun naik. Nya entong RT Kiai Gesiono naik eta mah. Sok paksa isukan Kiai moal teu bejat mah pasaranana. Nu kadua pasaran serem, bukti nu kadua nu pernah naik eta kendaraan can pernah gagal, maot wae. Tak ulah nyoba-nyoba naekan eta. Sok tara gagal. Nu katilu pasaran serem, bukti nu katilu nu pernah naik eta kendaraan teu ka kuping uih deui ka bumina. Langsung mebes kana liang naon? Liang kubur. Ta urang teh sadar hirup teh ulah sombong, ulah takabur, ulah ngajauhan Allah. Naon sababna urang mah hirup teh jauh ti liang. Mentak sing eling kana da dina awak urang mah loba. Hakikatna Allah nu ngahirupan urang ka dunia syariatna bijil tina banting tulang lukut leket kesang neangan duit nepi ka korban salat, korban ngaji, korban ibadah, syariatna ngabelaan. Palalinter di dia mah masalah bab liang mah. Ya Allah loba jelema katotoloyo zaman ayeuna rasan rek hirup salilana di adam dunia padahal malakal maut manuturkeun bae bari geus datang na malakal maut teh anu bisa ngahindar saurang oge leres
aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah wallahu a'lam bimuradih. Di mana Ajrail datang nyararamper ka aranjeun kabeh moal anu mampu nyumput saurang oge sok sanajan anjeun cicing di gedung nu kacida kokohna Ajrail pasti datang. Makana urang kudu hati, mudah-mudahan ya kesempatan hirup panjang umur sehat walafiat bisa taubat heula ka Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Daya zikir subhanallah. Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa jembatan. Itulah kekuasaan Allah. Tah sarwakeun jeung kejadian Isra Mi'raj Nabi ku daya dikir heula ulah wakaku akal. Upami daya dikir iman narima logika pun masuk. Cek iman subhanallah itulah kekuasaan Allah. Cek logika wajar Nabi Muhammad bisa berangkat ruh jeung jasadna ngapung tanpa peralatan menang yen Kangjeng Rasul ge bisa tanpa biaya sapeser-peser acan bisa sabab lain kahoyong Nabi kahoyong Gusti. Kalau sudah bicara kemauan Allah, apapun yang Allah inginkan kecil mudah bagi Allah. Fa'alul lima yurid. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Kecil mudah bagi Allah. Atuh pantas dah berangkat sorangan. Di Cikampek mah aya nu nyarios kitu pan. Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhna wungkul cenah teu jeung jasadna. Lamun aya umat Islam berpendapat kitu berarti eta jelema teu percaya kana kekawasaan Allah, ngaragukeun kana kekawasaan Allah. Berarti eta jelema ngaragukeun kana Al-Qur'an. Sedengkeun dina Qur'an dimaknaan eta ku Allah, difirmankeun langsung ku Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Lain biruhihi. Bi 'abdihi abdun hamba. Maknana ruh wa jasadi, ruh dan jasadnya. Kurang jelas tuh surat An-Najmu baca afatumarunahu alama yaro walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Rasul melihat malaikat Jibril dengan mata kepalanya sendiri, bukan mimpi. Karena kalau ruhnya saja yang berangkat berarti mimpi, berarti sholat hasil ngimpi, berarti Allah apes teu bisa ngaberangkatkeun Rasul jeung jasadna. Sedangkan Allah qadirun maha kuasa. Allah iman yang bicara didinya aya ma'rifat ka Allah tegasna ma'rifat bil af'al wauh kana dadamelan Gusti eta mah pekerjaan Allah mantaku iman ya. Tapi kan termasuk logika sumuhun da Masjidil Haram Mekah, Masjidil Aqsa Yerusalem Palestina cek logika 3 bulan make onta 3 bulan mun ontana jag-jag 3 bulan soteh mun ontana pincang sabelah so kayo genep bulan lah taro anu lebih gancang make embe gancang paeh embe na geus lah pokona mah iman nih urang mah yakin Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruh dan jasadnya mampu sebab Allah yang ngeberangkatin, betul, bukan berangkat sendiri. Contoh dina jam tangan Asep Mubarok tuh ieu jas meni robek ieu tadi dikait kana panto, mudah-mudahan mah digantian kayak enggak cicing tong ganeng ih. Dina jam tangan Asep Mubarok jarum pendek cicing dina angka 11 contoh ya setengah 12 cicing dina angka 11 lamun jarum pendek hayang pindah karena angka 3 berarti Asep Mubarok cicing di dia 1 2 3 4 jam lami teu lami tiasa dipercepat teu jarum pendek kumaha carana diputer nyai nungguan muter sorangan mah 4 jam lila bisa cepat bisa kumaha diputerkeun teu kudu 4 jam semenit mampu ditempuh. Jarum pendek di angka 11 bisa pindah ke angka 3 puterkeun terus semenit nyampe nu kuduna 4 jam semenit bisa ditempuh. Kok bisa? Bisa sebab lain muter sorangan aya nu muterkeun saha si Asep Allah piraku Allah make jam ya hakikatnya Allah yang menggerakkan tangannya yang punya jam. Leres Rasul berangkat ruh dan jasadnya mampu sebab diberangkatkan ku Gusti Allah lain berangkat sorang. Sok ieu tugas ibu jeung bapak kamu rangkali geura bereskeun akidah barudak ti ayeuna. Ayeuna teh seueur julik nyeri wuli setan milu mijah. Mamake pakaian Islam ngaku-ngaku Islam datang ke lumur-lemut tapi jerona rek ngancurkeun akidah. Kasim kuring teh saeutik nu nge-SMS memeh masuk rajaban, ji tong rajaban wae haram eueuh ti dituna. Dosa nu panggede-gedena daripada zina nya eta rajaban cenah. Tetanggung eta nge-SMS. Ji ulah tawasulan ulah tahlilan. Musyrik tahlilan teh eueuh ti dituna cenah.
doa nage tara nepi sok nyangsang natihang listrik. Kukuring tadi telepon dibalasan di SMS na, SMS ti kuring singkat padat nyeletuk neg. Dibalas SMS na, Kang punten lamun obat di rumah sakit jiwa can beak ulah waka nyonyo HP dikitukeun mah geus. Tuh malesan deui da rumah sa can cager meureunnan manehna kitu. Gitu we gampang lah, SMS mah singkat padat nyeletuk neg. Ya tapi kan kudu aya dasar hukum nasib kikian teh leres mangga urang gali sejarah dina Rajaban teh 2 kalimat peringatan jeung perayaan nu nempel. Peringatan dan perayaan 2 kalimat yang berbeda, serupa tapi tak sama. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Peringatan biasa-biasa jadi teu kudu nganggo tenda sound system panggung teu kudu. Kiai beres ngimaman salat isya ngajak ka jamaah ka makmum beres wiridan tong wakabaralik baturan kuling 10 menit di masjid. Aya naon kiai kuring rek macakeun sejarah Isra Mi'raj Nabi, niat ngagungkeun Kangjeng Nabi, beres tutup doa bubar. Jadi peringatan teu kudu ngakutan sound system ka jero masjid, teu kudu ngakutan tenda ka heureun-heureun ka jero masjid. Leres. Sementara yang begituan Rasul sering, bahkan pulang Isra Mi'raj Rasul menceritakan pengalaman Isra Mi'rajnya di depan Abu Bakar Siddiq, di depan Siti Fatimah, sampai Siti Fatimah nangis. Kenapa? Karena merasa diperingatkan dengan kejadian-kejadian yang dilihat oleh Rasulullah pada Isra Mi'raj. Itu peringatan. Sabab kali peringatan hartina aya nu diinget-inget, aya nu diingetan. Nu diinget-inget Isra Mi'raj, nu diingetan urang nu kumpingkeunana. Nah urang make kudu diingetan sabab urang mah jelema pohoan. Laras Fatimah sampai nangis dengar cerita Rasulullah Isra Mi'raj, pengalamannya. Abu Bakar Siddiq yang pertama beriman langsung menanggapi, "Shaddaqta ya Rasulullah, aku membenarkan apa yang kau ceritakan, apa yang kau alami, aku beriman ya Rasulullah." Ini ngan perayaan teu aya. Rasul can pernah nganggo kieu perayaan Rajaban muludan make tenda sound system, can aya. Atuh rek nyewa ka mana harita Rasul tenda hor? Nyewa ka dia jauh teuing. Pira ku ngakut make onta mah da can aya kapal. Logika bicara, betul. Perayaan belum ada, berarti nggak ada dari Rasul, bid'ah dong. Iya, urang papai sejarahna. Ya perayaan, cek urang Karawang perayaan nu teu aya diaya-ayakeun gitu. Pantai aya tenda tadi di dieu. Bubar ge Rajaban dibongkaran deui tenda. Coba ya kemangsa diakutan ka dari ya coba ya. Nu teu aya diaya. Selama hidup Rasulullah SAW sampai wafat Rasul tahun 633 Masehi, belum pernah ada perayaan Rajaban besar-besaran. Naik khalifah pertama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq jantan khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari. Wafat pada tahun 13 Hijriah. Wafat Abu Bakar Siddiq, selama hidupnya belum pernah ada perayaan Rajaban. Naik khalifah Umar bin Khattab, 10 tahun jadi khalifah Umar bin Khattab. Wafat pada tahun 23 Hijriah. Umar bin Khattab wafat. Kenapa? Tragedi mengenaskan. Penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid waktu subuh. Umar bin Khattab ditusuk ke salat subuh dari belakang dibunuh. Naik Utsman bin Affan jadi khalifah. 12 tahun jadi khalifahna. Wafat pada tahun 35 Hijriah. Utsman bin Affan wafat. Tragedi lebih mengenaskan dihadapi Utsman bin Affan. Apa yang terjadi? Pemberontakan gembong Yahudi Yaman yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah membunuh Utsman bin Affan. Dipotong tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, lalu disembelih Utsman bin Affan. Subhanallah. Kerasna perjuangan para sahabat ngabelan Allah jeung Rasulna, nyawa rela dikorbankan. Can aya perayaan Rajaban. Naik Ali bin Abi Thalib, 5 tahun jadi khalifah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan. Wafat Ali bin Abi Thalib, dibunuh ku kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah, 1 tahun jadi khalifahna. Can aya perayaan Rajaban. Wafat Sayyidina Hasan diracun oleh lawan politiknya. Yang jelas setelah wafat Imam Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi 150 Hijriah. Wafat Imam Malik 179 Hijriah. Wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah. Wafat Imam Ahmad bin Hambal 241 Hijriah. Can pernah aya perayaan Rajaban. Santri catat eta sejarah. Kapan adanya perayaan Rajaban? Ya pertanyaan anak. Nepi ka urang nurutan kikieuan dirayakan 17 tahun sebelum wafatnya Al-Imam Ghazali, tepatnya tahun 488 Hijriah. Keluar komentar fatwa dari salah seorang petinggi Katolik yang bernama Paus Urbanus II.
Cek Paus Urbanus kedua, barang siapa orang Nasrani rela berkorban nyawa untuk merebut Baitul Muqaddas di Palestina, maka jaminannya masuk surga. Ngabring tentara Inggris daratan ke Palestina menyerbu umat Islam di Baitul Muqaddas, maka terjadi perang besar, pembantaian terhadap umat Islam di Palestina. 70.000 umat Islam dibantai. Itu disebut perang salib pertama. Lemah Islam, nu sesa lemah, nu harirup keneh lemah jihadna. Diajak perang deui rebut di Baitul Muqaddas, yeun trauma kapok, sieun dibantai. Ningali Islam lemah ruhul jihadna, ngadorong salah seorang ulama ahli sufi, ulama besar ahli sufi kelahiran Kufah. Kufah itu kota kecil di Irak Utara. Jenengan eta ulama ahli sufi Al Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hambal. Cek Imam Sirri eueuh deui carana jangan bangkitkeun jihad umat Islam, kudu macakeun sejarah Nabi Muhammad. Kudu dibakar ya semangat Islam pikeun ngarebut Baitul Muqaddas. Ngan acara naon cek Imam Sirri, oh kedeung direk muludan, kedeung di Rajaban. Wah udah memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj. Maka Imam Sirri mengeluarkan kata mutiara tandingan pikeun Paus Urbanus. Cek Imam Sirri, Paus Urbanus bisa ngabangkitkeun perang orang Kristen. Cek Imam Sirri, kaulah bisa ngabangkitkeun jihad umat Islam. Cek Imam Sirri, man qasada maudhi'an yuqra'u fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajihi syarif faqad utiya rawdatan min riyadil jannah. Sing sajalma nu ngamaksud rek macakeun sejarah Maulid Nabi, membacakan Isra Mi'raj Nabi, ngagungkeun muludan jeung rajaban Nabi, maka eta jelema bakal menang taman-taman surgana Allah. Muridna naros, ya Syekh, apa argumentasinya? Orang muludan rajaban menang surga. Dijawab ku Imam Sirri, argumentasinya adalah li'annahu ma qasada dzalikal mawadi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Tipati-pati umat Islam ngayakeun muludan, ngayakeun rajaban, angin nancep dina hatena umat Islam rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Lamun teu cinta mah moal ngayakeun kikieu kan. Gara-gara cinta ka Kangjeng Rasul. Da ceuk nafsu mah mending kana di imah. Hayang ngopi tinggalnya dua, hayang dahar tinggal ka dapur, hayang hiburan tinggalnya tel TV, leres. Tapi cinta ngadorong berangkat anu ngagungkeun Rasul supaya menang syafaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan cinta kita terbalas, amin. Karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini, apabila kita cinta seseorang, seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. I love you, you love me, yap milu, mimilu hai. Kadituna pahua pak lap-lap. Ting santri ayeuna mah gaul bahasa Inggris ge ditasrif. I love you, you love me, yap milu. Pahua pak lap-lap, iya amit-amit. Bu, Pak, cinta ke Rasulullah teh dibuktikan ku salah seorang raja kaya tetangga Kufah, nyata negara Irbal, bagian pecahan Irak. Aya Irbal, raja Benghar. Jenenganana eta raja Abi Said Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Benghar ku peternakan. Begitu nguping Imam Sirri ngomandangkeun mutiara, waduh kabita hayang menang surga, rek ngayakeun rajaban. Diondang Islam di Irak, ribuan Islam datang hadir menampilkan Syekh Ja'far untuk berceramah menceritakan tentang sejarah Rasul. Hebatna eta Abi Said Kaukabari, sakali gebragan rajaban mencit ontana 5.000, mencit sapi 5.000, mencit kebokna embekna 5.000, bawaning ku Benghar eta. Hayang menangkan surga na Allah, ngagungkan Rasulullah. Orang boro-boro nyumbang sapi kebo, nyumbang embek, tigang ningali panitia mau proposal gara kerajaban geus izin manten. Kalau kanitah kabudak tutupkan pantok. Kunon gitu Pak, itu panitia mau proposal pasti rek rajaban mentaan duit eta teh. Cicing diharap beyakeun lamun yakeun bapak can balik. Budakna jadi satpam diharap kieu. Panitia datang, assalamualaikum, jang bapak aya, nya budak leutik jujur teu bisa bohong. Nyeletuk kita budak ngajawab, cek bapak ge can balik. Panitia reuwas cek bapak. Iraha jang biya cenah. Berarti bapak aya di jero. Jadi kanyahoan kan riweuh coba eta. Beres Irbal nyambung ka Damsyik, nu ayeuna disebut negara Syria.
panglima perang Islam ternama muncul mengadakan rajaban besar-besaran, yaitu Syekh Nuruddin Zanki. Lari ke Mesir, Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan perayaan besar-besaran. Maka setelahnya itu Islam mampu bangkit kembali jihadnya di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi, berangkat ke Baitul Muqaddas, mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Alhamdulillah. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi dina buku Muhammadur Rasulullah karangan almarhum ulama besar Indonesia Abu Yahamka. Kata Abu Yahamka, salah satu panglima perang Islam abad modern yang dibenci Inggris satu-satunya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Karena Salahuddin orang yang pernah mengacak-ngacak tentara Inggris di Palestina. Sampai kepala panglima tentara Inggris, kepalanya dipenggal oleh Salahuddin, dibawa lumpat dina luhur kudana Salahuddin. Ya gagahna Salahuddin teh. Tapi kan tentara Inggris bangsa ke deh konco-koncona lalumpatan sarieun. Nya sirah panglimana dijingjing ke Salahuddin. Gitu. Makanya surah Abu Yahamka waktu pecah perang dunia pertama, Inggris datang ke Mesir ngejajah, yang didatangi tentara Inggris bukan istana kerajaan Mesir tapi pemakaman. Rek naon? Neangan makom Salahuddin. Begitu ketemu diacak-acak makom Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi surah Abu Yahamka turunan darah Kurdi. Jadi darah Kurdi yang muncul di dunia ada 3. Yang pertama Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, turunan darah Kurdi. Yang kedua Al-Imam Muhammad Ibnu Taimiyah, ulama besar yang membuat paham baru. Yang ketiga turunan darah Kurdi adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Inilah satu-satunya darah Kurdi yang paling dibenci Inggris sampai sekarang. Ya gagahna Salahuddin. Ya tapi kan tetap we bid'ah tayati Rasul nata perayaan sumuhun bid'ah, tapi kategorina perayaan Muludan Rajaban mah bid'ahna hasanah. Saur saha Asep? Komentar Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti itu termasuk kategori ulama keajaiban dunia. Awas geura nu diwaukeun ka anak urang teh atuh keajaiban dunia teh ulah umum wae. Ieu mah Borobudur, keajaiban dunia. Apalkeun Neng Borobudur. Nuka 2 Taj Mahal di India Neng, keajaiban dunia. Di Cina mah aya keajaiban dunia, benteng terpanjang di dunia lebih dari 3000 km. Itu keajaiban dunia. Menara Eiffel Paris, keajaiban dunia. Terus mana di piramid Mesir, keajaiban dunia. Terus mana di Spanyol, Istana Alhambra, keajaiban dunia. Coba nama ulama-ulama Allah kategori keajaiban dunia wauhkeun. Di antaranya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Apa keajaiban Jalaluddin As-Suyuti? Usianya 62 tahun. Mampu katalar Quran, katalar hadisna Jalaluddin As-Suyuti lebih dari 300.000 hadis. Jalaluddin As-Suyuti lebih dari 300.000 hadis di kepalanya ketalar. Ngarang kitabna langkung di 700 jilid kitab karya ilmiahnya Jalaluddin As-Suyuti. Kumaha komentar Jalaluddin As-Suyuti tentang perayaan Rajaban Muludan? Saur Jalaluddin As-Suyuti, hiya minal bid'atil hasanat allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'dimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perayaan Muludan Rajaban sesuatu bid'ah, tidak ada di Rasul, tapi hasanah, bagus. Orang yang mengerjakannya dapat pahala, sebab orang ngadakin Muludan Rajaban nancep dina hatena ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ngayakeun Rajaban Muludan teh ku sabab ngagungkeun ka Kangjeng Nabi, makana bid'ahna bagus. Cek Jalaluddin, terojol jelema anyar ngaharamkeun Muludan Rajaban. Tanya eta jelema nu anyar-anyar ngaharamkeun Muludan Rajaban, ari ente jeung Jalaluddin As-Suyuti elmuna luhur saha? Ente geus ngarang kitab sabara ratus, katalar hadis sabara ribu. Ai can resep mah cicing we cicing menjedog. Nah iya ulah ngutak-ngatik kanu resep supaya Islam tetap dalam koridor ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan meskipun banyak perbedaan, mampu saling menghargai di antara perbedaan. Betul? Itu yang kita harapkan. Anda gak senang silakan, itu prinsip Anda, tapi tolong jangan menghina sampai mengharamkan perbuatan yang paling besar daripada zina lah. Kan itu kan berlebih-lebihan. Silakan Anda gak senang tapi tolong hargai kami. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Sekelumit sejarah mudah-mudahan sing jadi kekuatan iman akidah urang. Amin. Ya Allah ya Rabbal, kuatkan iman barudak urangnya. Wauhkeun ka Allah ibu pak, baur ayeuna loba rampok ngaruksak iman. Kumaha carana ngawauhkeun ma'rifat bil asma, wauhkeun kana nami.
Nah, Tuhan kita siapa namanya? Allah, 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 Allah. So kalimat Allah rekamkan terus. Murang kali rek sare ayun ku ibu na. Allahu, 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 Allah. Bari ngajak ngobrol jeung orok. Allah, Allah. Tong dicadel-cadel. Ya, au akeng. Naon au akeng? Nu jelas we Allah langgeng. Cilaja, Cilatu, Cijahe. Ay, tong cacadelan, budak bisa cadel kena bahaya. Sok dikir kumandangkeun supaya budak wauh ka Gusti. Subhanallah walhamdulillah gitu. Sok itu tara aya nyarekeun budak ibu. Bapana sok itu. Nah nu dibaca ku bapak atuh nyarekeun budak. Kayak racun. Ih. Ayun budak rek sare keleweng indungna nyanyi pada hari Minggu kuturut ayah ke kota sare 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 nya budak lain perem ngadenge lagu eta molotot mikirkeun hayang geura poe Minggu dari kulin ka kota jeung ayah cenah keun bae atuh Asep da eta mah lagu budak iya lagu budak tapi eusina nitah ulin kreatif ibunya silakan pakai lagu tapi tolong isinya yang ngedidik ibadah ganti judul tong hari Minggu hari Jumat. Nah tidur ya dengerin mama mau nyanyi pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid bagus nggak pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib tuh ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah. Pelangi ganti naon pelangi mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran. Terojol bapak na nyai nyen kopi budakku bapak di ayun bapak boga lagu tuh ayah anyar naon matematika bapak na kreatif bikin lagu matematika jang dengekeun dia lagu bakti bapak ya jeung hiji jumlahkeun jadi 2 lamun bisa ngaji engkena bisa ngadua cek budak memesare heueuh cenah 2 jeung 2 dijumlahkeun jadi 4 mun bisa ngadua engke bakal menang berkat cek budak cocok cenah 4 jeung 4 dijumlahkeun jadi 8 mun loba berkat moal hese barang hakan cek budak akur 8 jeung 8 dijumlahkeun 16 sebebarang hakan pasti bakal awet beas nah indungna ngagoak di dapur satuju moal ngejo-ngejo rajaban terus 16 jeung 16 dijumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha nah sodaqoh 32 jeung 32 dijumlahkeun 64 geus mere kami toha pamajikan bisa 4 nah eta lah bapak-bapak setuju yes ibu-ibu naon ujung-ujung teu wae oh batur ek nanya naon kira so what gitu loh ya Allah ibu hey weh ocah odah uju engkom acih mimin titin kupingkeun aya titin aya mimin iya da mimin di mana-mana aya wae hoyong gaduh caroge tetap setia ka ibu hoyong lamun dibere ilmu nek diamalkeun moal Siti Khadijah anu mere contona sok kumaha saur Siti Khadijah hiji sing pinter nyenangkeun salaki ku bahasa ulah culangung ulah cerewet ulah popolotot ulah muncrat ciduh kana irung salaki ulah ngomong teh meuni iris cerot aya nu kitu di dia aya nya cek enggak aya wae di dieu mah
Tadi Kang Haji laporan cek Kang Haji Asep, alhamdulillah di mah ibu-ibuna balalager ka salakina. Ih, tara popolotot ka salaki salakina keur loba duit mah cenah tadi cek Kang Haji. Nah, cek Kang Haji tah nu dihareup tah. Nya bapana Haki. Tadi ngobrol ibu-ibuna mah balalager Asep cenah. Ih, tara nyelekan ka salaki tara cerewet salakina keur maju usaha mah cenah tadi. Cetek Kang Haji lamun salakina teu boga duit kumaha sarua jeung urang Karawang cenah. Salaki teu boga duit harga naik, bibir pamajikan marilu naik cenah. Tung keripit ahai urat bawang bibir nyungcung teu gablega duit ka salaki ngajak perang. Aya deui. Mun salaki duitna carang ka salaki wung wung wang wang di dapur meuni trong treng trang budak kejadi kabarerang bener Bu. Mun salaki loba duit ka salaki cawat ciwit bari gutak gi teu kabiri teu ngabibit sayang beurit. Gusti jadi lapar emang candahar. Engke beres ngaji. Terus ya teh kumaha teh ngaji didih kumaha teh teu tanggung jawab ih. Tamahan wani sabaraha nama hur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Fasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar